Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun palawargi sadayana. Palawargi malam ayeuna urang tuang deui. Tah ini mah menuna aya naon wae tah ieu cenah. Lalaban mah aya terong palawargi. Terus teh sareng ieu sareng ieu tah tempe. Aya oge sambal. Nah, nu pentingna pasti aya sangu. Ieu menu sederhana pisan tapi pokoknya mah nikmat pisan palawargi ieu mah. Komo aya sambal kieu mah. Malam minggu kieu nuju hujan deh ngan sok karunya malam minggu hujan gitu teh karunya kanu rek arapel. Aduh khawatir gitu tuh bisa apel gitu pegat ku hujan. Apalagi satacana tuang ya, abdi hoyong sakedik ngobrol gitu tinu ieu nya abdi kan fans na Kang Deddy Mulyadi gitu lah, ningal postingan anu nembe pisan ayeuna nuju viral nyaeta nyaritakeun kahidupan putrana anu kahiji Amaula Akbar teh anu geuningan ternyata si Aula teh sanes budakna Bu Ane gitu tah. Indungna anu kandung mah tos ngantunkeun gitu si Aula teh, tapi didinya aya cara ngadidik Pak Dedi kanu jadi budak gitu. Jadi manehanana sok sanajan si Aula teh geus teu boga indung terus diurus ku manehanana tapi manehanana teh teu ngogo gitu, teu eueuh basa kieu aduh budak teh karunya indungna jadi sagala kahayangna teh diguguh henteu Pak Dedi mah. Tapi anger Pak Dedi mah mere atawa naon nya gitu teh ngadidik sangkan si budak teh tetep mandiri sok sanajan Pak Dedi oge geus jadi anggota DPRD lah moal kekurangan gitu tapi teu kituna Pak Dedi ngadidik budak teh sangkan mandiri katingali tinu pakaian tinu cara kehidupan lagi sederhana pisannya apalagi tah ku kituna mudah-mudahan urang atuh nu arek jadi kolot atawa nu keur jadi kolot cing bisa ngadidik kanu anak kan jadi anak gitu tah urang silih ingetan gitu terus teh nyalah konten-konten Kang Deddy Mulyadi teh ngainspirasi pisan gitu. Nah palawargi ayeuna mah da tos lapar teh urang kawitan wae urang tuang tacana urang ngadoa heula nya bismillahirrahmanirrahim. Hayu taruang palawargi sadayana.
alhamdulillah palawargi nikmat pisan. Aduh sambalna mantap pisan ya mah. Ada Pak nikmat pokoknya mah palawargi. Palawargi tong hilapnya di subscribe, di like, di komen, sareng di sharekeun oge. Hatur nuhun ya palawargi sedena. Mudah-mudahan cing sarehat, sehat lahir sareng batin. Sareng mudah-mudahan cing digampikeun milari rezekina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka